Bah di mana sebelah? Oh, tak kokak naon ribut nanyakeun tak kokak maneh teh. Sok aya wae aya si Amu di nu kieu nanyakeun tak kokak tapi kita re aya tak kokak mah jang naon. Lain nanyakeun tak kokak di mana sebelah, lebar bisi hasem. Oh, aya nu pesen. Jang naon cenah euy. Din aya nu pesen tak kokak. Di mana sebelah? Ruang dahar. Oh, jang ubar. Oh, jang ubar mah. Heuh, da ti baheula ge tak kokak mah ubar. Jang ubar naon cenah? Manehanana sing puguh. Lain tak kokak jang ubar. Di mana sebelah? Kurang dahar lebar bisi hasem ke tete kadahar mamu bah. Oh, jang ubar lemah. Oh, lemah meureunanya lemah sahwat kitu nya atawa leuleus tuur. Eta teh duka ku buahna duka ku akarna euy eta teh lemah kitu teh. Karena orang neangan eta mah tak kokak mah orang neangan ieuna buahna we atuh sugan teu buahna daunna naon we atulah keun we da paya tak kokak sugan akarna nu hade mah meureunan. Saha cenah euy loba pesenna mun loba urang mawakan karung. Lain aya nu pesen tak kokak. Tadi teh urang teh meuli seblak di mana ditunana bisi hasem. Oh aya nu pesen mah atuh. Kumaha akan atuh euy ke heula urang neangan kewe santai neanganana lah heula. Lain aya nu pesen tak kokak. Di mana urang teh tadi teh meuli seblak, uang dahar lebar. Oh, jangan ubar abah ge pan apal ti tadi ge jangan ubar nya ubar lemah ngan ieu teh euy ngala teh duka buahna duka akarna ieu teh euy. Oh kan atuh dagoan heula abah rek neangan heula tak kokak. Lain kudu neangan tak kokak. Di mana seblak? Seblak lebar bisi hasem. Tak kokak kali-kali atuh kali-kali urang neangan tak kokakna maneh teh. Adim Aya sagala parentah teh loba-loba sagala itu ieu. Lain kita ngalat tak kokak di mana Oh kan moal nyugak da bisa mengukur ngalana mah. Aing mah tadi teh da meuli seblak urang teh. Abong-abong jeung saliwang batur-batur nanyakeun seblak kana tak kokak. Lebar urang teh bisi hasem. Uang dahar teh kadahar mah ketel mubah jauh-jauh menang meuli urang teh. Di mana? Da di dieu oge. Buah kitu di saung itu tinggalun. Nya teh mah Gusti aing mah asad kabar teh jauh-jauh nang. Tak kokak teh jualna teh di kieu sia. Ilah bungkusan we. Abang jeung saliwang. Lain kalau mamawa tak kokak. Seblak. Ya, eta tak kokak nya kunaon ai maneh? Anu kieu tak kokak teh. Lain tak kokak seblak lebar bisi hasem dibungkusan ke masih ngerapi atau make plastik nya kunaon hade jang obat mah cenah obat lemah nu kieu tuh. Rek buahna kieu tuh. Geus kieu ya kari bungkusan ku plastik. Ilah tak kokak dalin butuh tak kokak. Seblak lebar urang tadi jauh-jauh menang meuli di kamanakeun atuh nunana ada resetting urang diteteangan teu kapangi. Engke di imah neangan plastik mah atuh ngalah heula we ieu na tong ayeuna diplastikan da kudu sing rapi ieu teh. Sing rapi Di dieu eueuh. Sing rapi yo engke di imah eta teh. Tak kokak seblak. Jauh-jauh urang meuli ti ditu tuh seblak. Kalau di kamanakeun nunana teh atuh? Oh kayu hayang loba. Lebar teh di daharna bisi mubah. Oh engke mawa karung ai hayang loba mah atuh keneh sakieu mah contoh heula atuh meureunan. Lain tak kokak seblak. Tadi teh urang teh meuli seblak jauh-jauh kan ana ditunana. Wah di saung itu kitu. Oke we di plastik kana mah ribut neangan plastik di dieu. Balik saliwang. Iya teh di plastikan sing dirapi-rapi tapi euy teu kapake sagede kieu kudu loba meureun sia mun mawa karung atuh euy tadi teh. Ngalat tak kokaknya euy payu ninganan euy tah ubar lemah cenah. Dikemas mah heueuh dikana online keun mah payu wae naon oge euy da aya nu butuheun ieu mah jang ubar lemah cenah duka buahna duka akarna euy. Kan si Amu mah dibebeutkeun ieu teh teu panuju duka naon duka kurang loba duka kudu akarna teu kahalalar ti aya.